di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung mega. Di dinyalah Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah katangerangkeun, cek Allah kabalarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang mah encan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu,